Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Anandia Safira Yusuf di kelas 11 MIPA 3. Di dieu abdi bade ngabawakeun diantara nu judulna pentingna ngajaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, Ibu guru anu dipihormat sareng sadayana rancangan nu dipikacinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparkeun waktu ka arang sadayana dugi ka tiasa pati pangraray dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel dina ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Para wargi anu kusing kuring dipahormat, dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak sorangan. Sangkan dijauhkeun tina segala penyakit. Kumargi kitu, urang kedah ngalaksanakeun hidup sadidinten ku cara anu sehat. Meresihan awak atawa ibak, meresihan kuku, nyikat tuangos anu rutin, eta teh contoh hidup anu sehat. Contoh sanesna meuceun runtah kana tempatna, nyidu ulah di mana-mana, batuk atawa bersin kudu nutup baham. Saupami sadidinten urang ngajaga kabersihan awak urang, bakal bersih atanapi suci tina sagala kakotor. Bersih teh hartosna bersih atawa suci diri urang sareng lingkungan di sabudeureun urang. Urang kedah mika cinta kana kabersihan sangkan hate urang ge suci sareng bersih. Hadirin sadayana, cekap sakitu nu kapihatur pamungkas ti abdi pilih aya basa anu kirang emtep sarana atanapi kecap anu kirang merana mugi kersa ngahampura